Janaka Sunda teh mangrupikeun karya sastra Sunda dina wangun tembang nu eusina ngeunaan banyol heureuy atanapi bobodoran kalayan pikeun hiburan kanggo masyarakat atawa panonton. Lianti eta pagelaran Janaka Sunda teh sok diiringan ku alat musik kacapi sareng biasana oge sok dipaenkeun ku 2 dugi ka 3 urang. Dina pagelaran seni Sora Sunda biasana sok aya Janaka Sunda nu dipintonkeun nu tujuan utamana pikeun ngahibur masyarakat atawa para panonton. Pamintonan Janaka Sunda kadang oge sok dijantenkeun media kanggo silih sindir dina suasana keakraban. Lantaran sok dijadikeun silih sindir banyol atanapi bobodoran dina pintonan Janaka Sunda ieu henteu nimbulkeun rasa kasinggung di antara pamaena kusabab tujuanana kanggo hiburan. Dina pintonan Janaka Sunda biasana kagumbiraan anu sok diraoskeun ku para panontonna. Kukituna hayu urang sakseni sasarengan pamintonan Janaka Sunda nu kamari dipintonkeun di gedung Graha Sanusi Universitas Pajajaran sumangga nyakseni. Kanca Indian itu mangkoko setelah beberapa lagu terkenal lagu-lagu kanca Indian teh di antaranya lagu badminton, lagu batik, lagu nomor banyak deh. Ada lagu yang mungkin sama saja kita. Saya rasa dia di antaranya juga kayak replikasi di utun sarung tukok kapal gaya, tapi alhamdulillah kayak generasi yang kamisna perkataan jo sarung rombongan ya kan orang sangat mengira Janaka Sunda seni sonada anu asli kurang dipusti dironyong diraronyakeun mulai dipopokeun mulai
Cakap siram lagi ya? Cakap. Kayaknya dikembangkan deh. Iya kan 80 hiji. Ya tujuannya kayak gini nggak mulai. Terus orang hayang nemongkeun ke masyarakat yang seni Sunda teh endah pisan. Di antara bisa orang ningali kabeungharan seni sora. Di luar kabeungharan seni sora seger kabeungharan gitu. Nah, deh. Temenin aja deh bagi bahasa Sunda. Nah, deh. Panginten Gimana? acara itu kan mau Oh. terus kalau kita Entah ada tahunan. Baheula mah unggal bulan ayeuna tos ayeuna 2 bulan ke payun alaladirnya. Urang kira langkung 21 Februari urang ngayakeun pagelaran Apun Gencai monolog Apun Gencai dina versi bahasa Indonesia. Di aturanna. Kita naiknya 2 sasi ke payun insyaallah aya pagelaran. Yuk. Yuk, mau